wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pupuhu sakola SMA hiji Jati 7 nu kusim kuring dihormat Bapak Kyai Jujun anu kusim kuring dihormat, Bapak miwah Ibu sareng reng-rengan tata usaha nu kusim kuring dihormat, teka kantun karerencangan sadaya anu kusim kuring dihormat. Alhamdulillah langkung tipayun hayu urang sanggakeun puji sinareng syukur ka Allah Subhanahu wa taala nu mana parantos masihan sehat ke orang sadaya, dugi ke orang sadaya biasa kempal di ieu tempat kanggo pangemot dinten Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shalawat sinareng salam mugia tetep kakocor ka Gusti urang sadaya nyaeta Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka kulawargina, ka para sahabatna, ka para tabi'in tabi'atna, tur dugi ka urang sadaya salaku umatna nepi ka akhir zaman nanti. Amin. Abdi nyandeg dipayuneun hadirin sadaya tepangkeun wasta abdi Nur Hayati sejak ngedugikeun sababaraha acara baris disanggakeun di antawisna nyaeta kahiji mubuka, kadua maos ayat suci Al-Quran dilajengkeun sholawat Nabi, katilu laporan ti ketua panitia pelaksana, kaopat pamapat ti pupuhu sakola SMA hiji Jati 7, kalima tausiah, kagenep panutup atanapi doa. Hadirin sadaya anu kusim kuring dipihormat, supados dinyangkol kana wartos sumangga ieu acara urang buka ku bacaan basmalah sasarengan. Bismillahirrahmanirrahim. Acara salajengna nyaeta maos ayat suci Al-Quran dilajengkeun sholawat Nabi. Mangga kasaderek miasani waktu sinareng tepat disumanggakeun. Hatur nuhun kasaderek miasani anu parantos ngaoskeun ayat suci Al-Quran sareng mimpin salat Nabi. Acara salajengna nyaeta laporan ti ketua panitia pelaksana nyaeta kasaderek Ibnu Adam, mangga dihaturanna. Hatur nuhun kasaderek Ibnu Adam anu tos ngalaporkeun laporanana. Acara salajengna nyaeta pamapat ti pupuhu sakola SMA hiji Jati 7 nyaeta ka Bapak Dr. Andes Ahad Ermansyah, waktos sinareng tempat disumanggakeun. Hatur nuhun ka kesanan Dr. Andes Ahad Ermansyah anu tos ngadugikeun pamapagna. Ninca ka acara inti nyaeta tausiah ti Kyai Jujun. Ka kersana Kyai Jujun mangga tempat sareng waktos disayeungkeun. Hatur nuhun ka Kyai Jujun anu parantos madhakeun tausiahanana. Mugia naon nu dipedarkeunana tiasa mangpah kanggo urang sadaya. Amin. Pamungkas acara nyaeta doa atanapi panutup. Mangga kasaderek Bagas Bohori kanggo mimpin doa dihaturanna. Hatur nuhun kasaderek Bagas Bohori mugia doa urang dikabulkeun sadaya ku Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sumangga ieu acara urang pungkas ku awasan hamdalah sasarengan. Alhamdulillahirabbil alamin. Disim kuring nu pina mun sakitu. Hatur nuhun kareng-rengan panitia anu tos sim kuring ngaturkeun nuhun kareng-rengan panitia anu parantos nyabantosan tina sagala upinaha dugi ka ieu acara lancar. Hapunten pilih aya basa nu kirang pernah dina mana tingkah laku anu kirang sopan nuhunkeun dihapunten. Sakitu anu abdi tiasa dipihatur. Billahi taufiq wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.